para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ku betahna urang di dunia teu karasa. Urang ayeuna geus nincak deui di bulan Muharram, geus hampir tanggal 10. Tanggal hijina poe minggu Senin Selasa. 10 Muharram adalah hari Selasa. Sakadar ngelingan teu kudu dirame-rame tanggal hiji Muharram mah beda jeung tanggal hiji Masehi. Sok dirame-rame eueuh perintah. Adapun dek ngarame-rame mangga dengan berdoa. Oh, atuh aya doana, doa awal tahun. Ieu mah di jero bulan Ramadan mah nu aya perintah ti Kangjeng Nabi mah puasa, lain nyeungeut petasan, lain nyeungeut majong, lain nyeungeut bom, kembang api, lain tapi puasa. Kangjeng datang ke Madinah Yahudi parwasa dina 10 Muharram. Kangjeng Nabi atuh kula leuwih hak puasa batan Yahudi. Mantap Kangjeng Nabi ge puasa 10 Muharram. Disebut Asyura. Baheula di dieu jeung di saantero Jawa Barat mah sok nayakeun bubur suro. Bubur suro teh bubur tiis teu diuyahan. Emang nu manteg teu diuyahan kunaon? Ngeling-eling mengenang masa taruruna rombongan umat Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Setelah angkleng-angklengan ceuk sakaol 150 poe, ceuk sakaol 40 poe, maka perbekalan di kapal teh hampir beak. Mantap dikumpulkeun ku Kangjeng Nabi Nuh, dihiji-hijikeun kacang tanah, kacang kedelai, perkacangan we. Perkacangan dikumpul-kumpulkeun, berikut aya beas-beas etik cek Kangjeng Nabi Nuh, urang pasak sesana bersyukur ka Gusti Allah salamet. Aju dibubur lantaran jelemana lobaan ai ieuna saeutik mun disangu bae moal kabagian. Mantap dibubur. Ingat kolot baheula lamun meuli kadu hiji atawa dua ai jelemana indung bapa anak iju. Lobaan moal kabagian dioblang. Minimal ngambeseungitna. Pisan kolot baheula. Jadi lain ngahaja-haja ngoblang lain ngahaja-haja ngoblang tapi teu kabagian. Geus atuh dioblang, ngaju nyangu ketan. Geus ketan sagede pereup coel kana oblang. Bebejana mah ngadahar kadu bae. Ada ketan eta ngoblang.
iki dikumpulkeun ku Kangjeng Nabi Nuh tanggal 10 Muharram. Nah, barang dek diuyahan, uyah beak. Jadi uyah. Geus cek Kangjeng Nabi Nuh atuh uyah apa geus teu kudu diuyahan. Jadi karena bubur teu make uyah disebut bubur tiis. Ditaruturkeun ku kolot urang baheula nyeun bubur tiis. Kuari lamun dituturkeun ngemblek hujan. Sanu beukeun bubur tiis di hayaman ge hayam rada kurang marah. Dibawagan, dikurupukan, di hayaman. Wah, tetap marah keneh bae. Oloan. Jadi tetap kuari ngabubur mangabubur ngan tendenan uyah di sisi. Bubur tiis ngan sadiaan uyah besi butuh uyah malah lain uyah bae daging hayam gepuk didinya di sisina kemudian abon kornet jadi lain bubur tiis kuari mengenang masalah lah eta mah patali jeung beteng mah geus teu kudu dititahan meme asup ka majelis ge ngabubur heula ngawuduk heula nya di imah ngawuduk di dieu ngawuduk emang tarolol kabeh ge urusan beteng mah teu kudu dititahan geus urang gua urusan beteng mah geus nyaraos kabeh cuman ieu mah dikondisikeun sote mengenang baheula bersyukur disalametkeun ku Gusti Allah. Atuh mantak naon urang ge tapaul ngaranna ngabuburah sugan we jeung mudah-mudahan disalametkeun. Dedengean teh lain di Aceh bae tsunami di Garut ge sakitu daerah pagunungan wayah tsunami mah tsunami bae diberitakeun manupaena 37 padahal mah ambalaya ratusan wayah tsunami mah tsunami bae ulah boga pikiran wah aing mah moal di dieu mah cek kitu deuk tsunami di mana kobo di dieu deukeut ka laut di dieu mah ka laut deukeut ka Tanjung Pasir deukeut kadoblah ditu nu paranti ente meuleum lauk teh naon ngaranna tuh sia mah nyaraho bae kan nu mantak nyaho kula di dinya meuleum lauk lantaran tukang laukna neangan alamat nu teu mayar ka kula aya barang di deuleu Haji Pedi sial meuleum lauk teu mayar aju geger batung-tungna mah gara-gara da eta aduh ai barang dahar teu boga duit ulah sok ngaja-aja meuli teri bae tuh di warung ulah sok aju meuli kakap merah tentu nama salembur nyahuan kabeh horeng barang ditaliti lain lauk bae nanaon ge tilok mayar nya mah tah ngan nu paling penting nama puasa Kangjeng Nabi cak Kangjeng mun kula umur datang ka taun hareup kula deuk puasa dina tanggal 9 jadi Tasu'a ngan haju Kangjeng teu aya umur ngan kungsi erek berarti seakan-akan perintah mantak wayahna kanu kolot be nu kolot anu geus moal datang ka taun hareup rasaan teh geus moal datang beusi teu datang deui nah ialah puasa 2 poe Tasu'a jeung Asyura
Senin Tasua Asyura bulan 10 Salasa Asyura magribna ngabubur terserah ente tah gitu sunah ya cek nu kolot teh aing mah geus kolot budak teu kuat aing mah puasa sia mumpung ngora aing mah geus kolot geus aing mah Allah ge nyahoeun ka aing mah teu kuateun sia bae nu ngora ayo geura paruasa nu kolot cek nu ngora aing mah panjang keneh umur heuh lalakonna panjang keneh taun hareup gaya keneh rarasaan mah kitu keneh tahun berikutna etan rek ninggalkeun dunia tungtung nama nu kolot nyedekeun ka nu ngora nyedekeun ka nu kolot eueuh nu puasa terjadilah tsunami urang gitu tah lamun urusan ibadah padahal pisorgaeun urang nyedekeun ka batur nu sok kadeuleu sok bae jajaran awal jajaran kedua jajaran awal eta teh gede jasa ganjaranna komo ti imam belah katuhu nomor hiji tangis terus ke belah kenca jajaran kedua dan selanjutnya eta mah geus kolot ge lamun dihareup aya nu ompong ronggang tah lainnya na gegeraan ayo sarajeng los ade ka sorga mah sia aing mah ka neraka ge kajeun sareng kitu eta perwatakan urang heran eta masya Allah mun berkat mah kade aing nu ngabagina aing nu ngabagina kade ayo horeng teh dibagikeun tah urang kos kararitu jadi henteu urang tampil ti heula ulah suka manggakeun batu rayu urusan sorga urang teh mernah-mernahkeun awak urang jang kepentingan urang di akhirat pernah-pernahkeun ku urang lamun urang berangkat ka masjid keur mernahkeun ka sorga berangkat ka mushola keur mernahkeun awak di ka sorgakeun ka pengajian mernahkeun awak di ka sorgakeun hayang ti heula ka sorgana di majlis hayang rada panderi di luar hayang anggel ka sorgana handapeun tangkal Ambon ka sorga mah ka sorga angel ya pernah merahkeun diri urang teh pernah merahkeun diri kumaha urang hakikatna keur ngajembat teh kuari buru-buru menuju surga Allah geus lamun aya jelema keur aya di anu sok dipencetan teh kieu anu nyanyi naon karang-karang naon karang dinu hajat teh heran nyaho kabeh masyaallah nu teu kudu dikayahokeun nyaho kabeh ja osok meureun tah eta lamun urang ngadaekeun organ tunggal berarti keur mernahkeun diri keur nyisian ka neraka nyisian tinggal ngagujubar doang kebote akan nyisian beta di sisi walungan nyisian ngaran sisi sawah kebal-kebal ka sawah kebal teh sisi nu bogana ge bisa nungtung da kapangi ku nu bogana mah ieu nyisian doang jak jana teh eta bahasa kolot baheula nyisian budak bari teh nyaho nyisian sisi sawah sawahna keur meujeunna reuneuh tah eta nyisian ngaranna di sisi galengan sret sebab naon kitu ngaranna limbung bagus bae nu bogana kebo dikatengahkeun atuh nyisian nengahan tungtungna nah ieu ge urang ngadengekeun organ tunggal keur nyisian. Nah, lamun kebenaran aya keliningan, jaipongan, geus rada ngagujubar.
Komo haji mabok bayan koprok eta ngojay sama ngojay tah eta kos karena itu dia pernah kan diri orang sorga neraka kumaha urang kredit keur ngojay sakitu korupsi mah komo tamatus mali Dailah Muharram urang puasa babarengan isu puasa Tasua Salasa puasa Asyura kemudian ngaranna lebaran yati urang boga duit 10 juta ulah diengkekeun buagikeun kabeh ka yatim beres boga 50 juta buagikeun kabeh ka yatim aju urang ngalamun deui boga duit boro-boro 50 juta dikayatimkeun boga duit 100.000 bae mere yatim mangan 1.000 Masya Allah boga 1 juta paling jago 100.000 eta dek ka sorga hayang ka sorga ku 100.000 ya jelema berjamaah jeung Amrin bin As di Mesir kemudian turun berjamaah subuh dina tanggal 10 kapanggih jeung tukang menta-menta awewe cak cenah teh kula jelema susah mangkaning boga yatim nyana ruga-ruga emang jelema susah deui tah si lalaki nu berjamaah teh susah sakiana ke tungguan kula teu boga naon ngan boga baju da samping doang tuturkeun ka imah tuturkeun datang ka imah dibuka nyana make celana pendek doang sakitu langsung geunana ge atuh melalui balik lawang cak baheula mah di balik lawang tah sebab mun kaluar nyana kadele aurat jalan langsung teh awewe alhamdulillah ya rabbil alamin didoakeun mudah-mudahan dibere kajembaran ku Gusti Allah sebab kula bisa ngahirupan anak kula nu yatim dijual ku kula pake dahar geus langsung menyana di imah peuting sare ngimpi barang ngimpi kapanggih jeung jelema anu hese tandingna irungna mancung bibirna beureum matana bureuleuh bulu matana benting pipina ngadaun seureum gadona endog sapoto ya Allah panu di imah ente mah endog hijian sih Masya Allah di samping gelis teh ya Allah nya gelisnya sengit nu di imah mah jeung kadal hampir aku sengit ya nu di imah mah urang ngadeukeutannya na jur ada lain deui ambeuna boga azam endeu ke jadi henteu telah nyana nyamperkeun deui belu urang nah ieu sengit Masya Allah haju nyana senyum dibere senyum ku urang Karawang bae 1 hektar beak eta ku urang Karawang bae hektaran beak mobil beak sawah beak geus beak sawah dipindahkeun ka Karawang geus teu boga nanaon tita balik make kolor doang balik eta dibere senyum ku urang Subang Karawang bebeakan ieu mah masyaallah gelisnya nanya man anti saha anjeun teh ku gelis-gelis deui jeung ku seungit-seungit teh cak nyana ana zaujatu kaula teh pamajikan anjeun ya Allah pamajikan mah kula heuh cak cenah ke nu ngaran sa ana Asyura cak cenah
horenganan ngaranna Siti Asyura. Kok ieu cenah bisa boga pamajikan sakieu geulisna. Ieu teh ya nu tadi disodakohkeun samping hiji jaka yatim teh ya. Tah ieu kula bentukna. Hudangnya barang hudang teh seungit log aya keneh di kamar. Seungitna aya keneh nu tadi di kamar kadedeulekeun geulisna. Geulisna kadedeulekeun, senyum kadedeulekeun. Wah, geuina naon ngaranna seungit. Sakamar eta teh sakamar pinuh aya ke langsung aya ngadoa Gusti lamun bener eta pamajikan abdi ulah kaluar deui paehkeun Gusti abdi mah paehkeun bae eta kadedeulekeun rindu jasa abdi mah geus teu hayang deuleu awewe dunya barang geus deuleu eta nu di dunia bangonna teh masyaallah jeung negro masih bagusan negro iku geulis-geulis teuing masyaallah nyana langsung ngadoa diijabah doana kelepek we paeh harita keneh senyum paeh lagi senyum rame atuh maot di urusan sanggeusna di urusan malam kahiji malam kadua malam katilu aya lah wali Allah ngadoa hayang nyaho ieu mendadak amat maot hayang nyaho nyana ngadoa ka Allah minta dipangbukakeun hijab. Waliullah sare ngimpi kapanggih jeung eta lalaki keur aya di pelamunan masyaallah. Serang pelamunan. Wong Jawa iku mah arep apa ke pelamunan. Weh. Pelaminan ge. Sudah mah mengkono. Pelamunan wong Jawa kowe ge kumaha tuh. Aya di pelaminan. Ya Allah, ditanya. Indah-indah ting aya naon? Iyalah pemajikan kula nu kula selalu rindu minta ka Gusti embung diengkekeun deui diijabah ku Gusti. Ya Allah, sedekah ka emak yatim, sedekah ka yatim tanggal 10 keur meujeuhna ditonton ku Gusti Allah ku para malaikat. Ya Allah, ya Rabbi, keur ngaji mah kabita mah. Datang we ka imah. Neng, urang pan boga duit 10 juta. Urang bikinkeun ka yatim 5 juta yuk. Nanaon? Hi, kabita ngadenge tante tadi pengajian. Lah, ngaji mengaji bae. Ulah sok bebeja ka pamajikan deuk sedekah mah. Sia teh deuk ka sorga diulah ku pamajikan. Sarua jeung ka sorga aing melalui 5 juta geus bagi 2 bae. Pamajikan ulah ka sorga jeung aing we ka neraka. Sarua jeung kitu. Hayu sia. Je. Kong kadanan kieu mah neng. Aya urang boga duit 10 juta. Aju urang ka yatimkeun kieu 5 juta ye. Kabeh ka. Kabeh. Geus urang mah teu boga naon ge ka dieu. Tah tungtungna kos kitu teu beres. Pan bangun heueuh kabeh ka ditu kabeh. Ngan tungtungna teu geunaheun. Masyaallah geus sajeun urang mah teu dahar ge. Puyang nu pamajikan teh teu sairama puyang. Masyaallah. Madak nu hese ge neangan pamajikan sakupu. Sakupu tes engkena sairama. Mentak di bidang pikih tita sakupu ge karyawan ka karyawan, guru ka guru, santri ka santri, petani ka petani sakupu. Ngeunaheun engkena. Neng, urang bawa duit 10 juta Kang. Heueuh Kak. Ajun ka yatim kan terserah sabar duit. Pugu kakaknya teh sabaraha? 50 lah ulah 50 lah 7 ulah 5 juta 7 juta orang 7 juta ge cukup. Geus jang kula, jang sapira jang dahar 7 juta nya. Beneran Neng, bener. Geus gampang tah mah ka ditu mah. Ngeunaheun ganteng kana hate. Je, jembar amat mun aya 2 modal kieu dikawin deui ka. Sial cak awewe teh. Aing bener ku bener lah. Ya Allah, ya karita ya sairama. Ngeunaheun sairama. Urang gudang beuting. Kemana Kak? Di tahajud milu Kak. Ngeunaheun kan. Ngeunaheun. Emang tadi nage diajak wae.
emang kunaon aing sieun ka cai kan asa-asa aing rek ngajakna adapun ka ditu nek tahajud henteu sia los ayo atuh ka cai tah beneran kan sairama ngaranna oh coba urang ka mana Kak ih ka cai tahajud lah ya yang gedean kula ya ganjaran aja naon eta ya ka dieu orang geus teu make calana atuh itu ibadah ya ibadah Kak atuh kabagi kapagi tahajud Masya Allah nah ya ieu mah taswa puasa heula kemudian Asyura lebaran yatim mudah-mudahan orang kabehan dibere sehat dibere daek tur ibadah orang khususna puasa tasua jeung Asyura oge jeung sedekah ka yatimna ditarima ku Gusti Allah